Wilujeng sumping kasadayana. Wilujeng sumping kasadayana. Ibu Miska sim kuring penasaran kumaha syarat sekolah sangkan bisa dibuka. Mohon fatir saratna teh nyaeta kahiji aya izin ti tilu pihak kudu ngisi daftar pariksa nu terakhirna kudu nerapkeun protokol kesehatan secara ketat sareng disiplin. Oke, hatur nuhun ka Ibu Miska anu tos masihan informasina. Ayeuna tos aya reporter Salsabila anu bade wawancara di SMK Taruna Bangsa kitu-kituna. Mangga Salsabila. Hatur nuhun ka reporter Patir. Pemirsa di dia sim kuring tos aya di payunan SMK Taruna Bangsa. Hapunten Ibu nyuhunkeun waktosna sakedap. Ieu sareng Ibu saha? Sareng Ibu Zalfa. Ibu Zalfa sim kuring hoyong naros. Kumaha pendapat Ibu ngeunaan pandemi ieu nu ngajantenkeun siswa kedah diajar online di bumi? Menurut abdi, diajar online mengrupikeun solusi anu cocok pikeun ayeuna. Sanajan diajar online di bumi, abdi salaku kolot oge tiasa langkung caket sareng merhatiskeun proses diajar barudak. Kumaha Ibu aya kasusahan teu dina ngadampingan murangkali Ibu diajar online? Kadang mah murangkali abdi teh nganggap libur janten diajarna teh optimal, sok beki males diajar, beki bodoh cek rasa malesna mah. Diajar online ge nambihan biaya, teka kantun, kolot anu kirang ngarti kana teknologi. Ibu kana perhatosana punten upami sim kuring ngaganggu waktosna. Pemirsa di sim kuring tos nuju sareng pelajar di SMK Taruna Bangsa. Hayu langsung wawancara wae. Hapunten ieu sareng saha wae namina? Tepangkeun nami abdi Repa. Nami abdi Fatih. Kumaha respon anjeun salaku siswa ngeunaan pandemi ieu? Ayana pandemi ieu nyebabkeun sistem diajar jadi kaganggu, sehingga dilaksanakeun sistem diajar online atawa daring. Dengan ayeuna sakola online ieu, anjeun ngarasa produktif kawas sakola offline teu? Menurut abdi, diajar online kirang efektif tibatan diajar offline. Kulantaran amun offline bisa langsung ningali penjelasan guru. Salian ti eta ge, diajar online teh ngagaduhan halangan sapertos akses kuota internet anu kadang error atawa henteu lancar. Kumaha ame anjeun tetep produktif bahkan sareng kaayaan online ieu, kagiatan naon anu anjeun lakukeun? Abdi mah ngabiasaan gugah leuwih enjing. Kadang ge ngadamel catetan pikeun tugas-tugas anu tos dipasihkeun supados teu hilap. Tong nunda-nunda tugas sareng diajar deui tugas anu tos dipasihan. Naon hareupna anjeun kanggo kahareupna? Abdi miharep pandemi ieu enggal rengse. Hatur nuhun ka Repa sareng ka Patih anu atos ngaluangkeun waktosna. Pemirsa, laporan sim kuring dugi ka dieu, mangga sumping deui ka reporter Patih di studio. Ta eta liputan anu parantos didugikeun ku reporter Salsabila, sumping deui sarem sing kuring di dieu. Dina waktos anu sami, ieu mangrupakeun solusi akhir jumpa urang. Tetep aman sareng sarehat sadayana. Wilujeng wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.